Bos. Oh, halus. Dia bukan bos. Dulu kere. Kemarin masih ingat kena kain. Mana apa kok? Tukang seeng lain. Dan muka ganteng kayak sebut tukang seeng. Siang ya, Cek. Doanya satu. Asap rantai gitu. Mau tuh. Lain ke head, meren sama paing sih ya. Segera lah, saya sebutkan di kos-kos sawe kok. Oke. Aing nu pernah ada asup KPBC pada kusia ditolak. Ingat tuh sia. Betul nih. Hantu. Saya nyawa. Aduh bro, kemadik kah? Kieu aing mah. Ceng pusing tangan rekrutnya. Udah balik kita di ge anjir. Tuh ay. Kumaha ya orang ya? PBC yang bangkrut kan? Wow, penghasilan mah pusing Kamu mana tadi mah ku aing dijitah mau pare. Aing nyenat ka dieu mau hut gede. Aing akan hut gede gitu ya. Cemplung udah kayaknya. Cek aing. Sih kan aya dunia perbangsataan kacau Tahu pusing kali. Woi bro. Budak tadi gitu hasil Mana? Bro. Lu jadi mau motor. Sini bro sini. Yo. Gede tadi dah. Itu langsung apa sih mah? Sih mah. Cair Mantap, euy. Lumayan Mantap. Nah, itu kira corona mana ya? Aduh. Bro. Mantap euy. Terpeleset adik di. Nah, mana yang geus asup berarti geus lulus KPBC teh. Persatuan Bangsat Community. Berarti ya ayeuna maru amankeun lah wayahna. Siap bos. Kadek. Siap. Menang oge dah. Hiji ya. Urang lumayan hiji ge. Heeh. Geus saya teman ditanya ke lani kampung dukuh heuh. Keun lah. Halus eta euy. Make gorang Pakai dong awal tadi mah tah. Mantap Dan Sudah nama. Goblok. Itu dulu. Allah Gusti. Aya kena jelema nu kieu di dieu ya. Orang mana nih? Yang kain mah. Abi pada daftar ke PBC. Ingat pada yang menang sepian awe kewe motor namanya. Haruh maneh eta penampilan kitu. Kiwari di make helm aja batu make motor sih mah. Dan si pion di mana di maneh eta? Rek asup KPPC kitu geuning sih mah. Ya abi udah ditarik mamali. Wah, nu kieu patut teh. Takut nih, tarik mana ke mana? Dari anjing teh hayang aing geus gitu. Anjing, legen siapa aing. Ingat tuh sia. Anu bahasa eta nu ngangai eta meureun budak nu hidup da. Meureun ya? Oh gitu. Sieuna euy. Ini pangling ku maneh jang. Udah pikir geuleun sih da ya. Oh aya ayeuna pikageuleuan we. Demen da. Anjing sia warene ngomong gitu ka aing. Gagabah pisan sia. Enggak cicing lah ieu aing kesel lu. Atuh sia leungeunna leupas. Opo goblok sih teh. Terus naon maneh ngumpul-ngumpulkeun aing ka dieu? Aing dendam ka sia. Sikat ya. Bahat meni loba di mana? Saya tuh kayak di mana-mana tapi aku cuma tahu hiji mah. Nang saya anu warna tuh. Si anjing nguasai mah sorangan. Bere neng tuh, sai kolomeran. Tinggal niup ke ditu. Ih, dusun si Abah mah karunya si Mang Mulia kapanan haus meren. Dek, sorangan hayang, Dek. Hayang hiji. Siap. Abah, bade naon, Dek? Nah, abah mah bisa diuyuk kae neng ini. Abah tuh siang halangan tuh. Siap. Mah,
Tadi teh mun bangsat beunang geus beak tah. Tambulan ku mana? Sebuah meureun tambulan. Heeh, ngahanjak kal kabur eta bangsat. Talicang di lalayangan tuh. Tah, mun nya nama eta budak ngorang mau diajar ya. Budak mau teh ngorek we HP jeung HP we hayu. Oh, tah ngorek naon lah, ti kotok naon lah. TikTok meureun mang Heeh, tah TikTok. Mana sok main TikTok ya? Itu tarawih mah. Munya kalau lalaki ngomik TikTok awewe meureun ngomong malah. Sieun. Jang, baheula mah mamang. Kobo nu ngaranna TikTok-TikTokan deh. Da mamang mah baheula mah taburan. Ngagelutkeun anak tetangga. Mancing pipa seaeun. Anu beuteung kolot sorangan. Oh, anyar ke kamari urang. Heeh. Mancing anak tetangga. Tah kare jangan kitu tong diturutan teh. Teu bener teh nu kitu teh. Bawen bah. Bah, Hah? orsannya tuh Aduh, saya mah kudu ngeser heula tuh meureun neng. Bayar mana nungguan? Ajen. Ka warung. Heeh. Sakalian meureun pamulikeun dareun. Nyanjing tuh neng ngeser heula. iya bah. Berganter. Heeh, da digantur jang. Sing aya naon sing anu nyelading ke anak aing di jalan. Ya siapa? Kalau mbah, kayak nanya di kede kuning deh. Iya tuh dek. Assalamualaikum. Salam, punten, Mang. Cing sia nungguan. Dek, itu masih gate si mamang bangsat ya. Mana? Itu. Kumaha Karunya kerja lu teh itu lah. Tolongan lah. Teh tulukan. Woi, Nanaonan ya? cicing awe mah tong lumbung ting sing kageteretan geuting. Ini galak si Eta mah. Eta lepaskeun karunya. Konang sia kikituan di lemur aing sia mah. Ah, bacoy anjing teh. Ikan gung, siap. Kenapa? Anak aing.